Karita seorang manusia andungi tahuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancowar salam dunya nu mika mametkeun dongeng Sunda. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui di kandaga Mancomania, tempat ngariungna para mancowar salam dunya nu mika mametkeun dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda, kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah upami daramang manya, mugi-mugi sadayana tetep diparinan kesehatan lahir sinareng batin. Jembar manahna gampil rizkina, lancar segala urusanana, oge tebih tina mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Urang keur deui pamiarsa naraskeun hanca anu katunda nyaeta dongeng anu judulna Endog Wadal. Ya dongeng rekan aki oke dongengkeun ku aki, mugi wae katampi kalayan kabingahan. Tiasa janten panglipur kalbu panguberah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar ngembang melirkeun kacapenya saparantosna urang sadidinten kasabila dikipayah. Oge mulangkeun katineng ka zaman kapungkur di mana urang teh kapungkur mah hiburanna ngadarpong poenan radio ngadongkeun dongeng Sunda. Ku ngeureuyeuhna urang sasarengan dina acara dongeng ieu, mugi wae dongeng Sunda tetep tiasa aya baenya, teu tilem teu kagusur ku zaman, tetep nanjeur tetep waluya di nagri nyalira. Pamirsa urang keur deui bagian anu ka sabaraha ayeuna nya ka 32. Satajan aki medar dongeng mangga kangen nu mean manco nu mean ngadangukeun di subscribe ulah di toel tombol loncengna supaya saya notifikasi pamiakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki par asamakna sor bajigur sareng abugna. Mangga kaparayun sadayana prung Kaopat ronda anu dipingpin ku Pak RT harita leumpang gancang mapai jalan nu brasna teh ka jalan gede alias jalan raya, jalan aspal teh katelahna. Pak RT tengah hurungkeun senterna sabab peuting harita teu pati poek. Bulan purnama katempo moncorong di langit nyangan jajalaneun anu disorang ku para ronda. Salian teh eta ge sorotan lampu senter teh bisi bae ngagareuwahkeun jalma anu keur ditututur ku maranehna. Tuh Pak RT tuh, sidik data mah Juragan Kosim kuring apal pisan kana acara leumpang jeung ungkugna. Cek jang suma bari nunjuk ka hareup di mana harita di kajauhan katempo. Ku opat ronda aya saurang lalaki keur leumpang gagancangan make kameja biru sarta di calana hideung. Iya sigana Juragan Barkahnya, walun Pak RT. Lain sia tuh eta mah Pak RT, eta mah memang Juragan Barkah, Juragan Kosim. Nah, kalau Juragan Barkah Pak RT mah
Poho. Juragan Kosim. Mang Hakim milu nimbrung menerke. Kade nuturkeuna ulah deukeut teuing bisi Juragan Kosimna apaleun. Cek Pak RT. Mending oge urang susul we gagancangan Pak RT, urang tanyaan sekalian. Cek Mang Hakim. Ulah Mang. Urang moal bisa nganyahokeun naon anu rek dilakukeunana engke lamun langsung ditanyaan mah tuh. Bener Pak. Lamun langsung dicegat ditanyaan, batur babari nganglesna kari alasan hayang meuli sangu goreng atau hayang jajan bandrek ge beres urusan. Cek Jang Suma. Tapi katampona tuh dua leungeunna teh nyekelan bae kana beuteungnya Jang tuh. Perte tuh nyekelan naonnya si aya barang anu disumputkeun kana sajeroeun bajuna. Cek Mang Hakim deui. Waboa manehna keur neangan wadal Pak RT, Mang. Panaina teh malam Jumat Kliwon lain. Pasti nu disumputkeun dina bajuna eta nu wadal teh ya kawasan nu disimpen di hareupeun imah kuring. Walon Jang Suma. Asup akal Jang tapi rek diteuneun ka mana nya geuningan manehna nuju ka jalan gede. Paling rek diteuneun di pengkolan atau di perapatan jalan gede. Pak, matak sok mendingan kejadian kecelakaan maut anu ngorbankeun nyawa. Geus nyaritana. Tuh jalma nu diturun urang teh ngiles geuning dina pengkolan hayu gancang udag. Cek Pak RT deui bari gagancangan lengkahna. Netiluan atuh sarua nurutan ngagancangan leumpangna. Sawaktu ngaliwat ka pengkolan dina palebah tangkal kadu anu ngaculungjung luhur, ngadadak kadenge aya anu nyikikik seuri matak pikasieun. Naneta sidik anu pangheulana ngagurubuk deui manehna muntang paeuh nyekelan leungeun Mang Hakim. Kopatromna ngaraneg ngeureunkeun lengkahna. Kabeh culinghak bari jeung culang cileung nitenan kayaan. Soran mah seuri Pak RT. Cek Jang Suma ka Pak RT. Ya. Da kuring ge ngadenge ulun Pak RT. Lain di belah mananya? Cek Mang Ade, cek Mang Hakim bari culang cileung. Teuing di belah mana bieu teh? Coba tuh sorotan ku senter Pak RT. Pak RT gancang ngahurungkeun senterna barasat senterna barasat hurung. Pak RT nyorotan tempat-tempat anu sakirana harieum sarta buni oge parawek di belah kenca katuheun jalan. Sawaktu rek nyorotan ka luhur tangkal kadu ngadadak senter teh pareum. Plep we. Wah, pareum yuh. Soak meureun batu baterena Pak. Kira kuda anyar kene diganti. Keur beurang jang ngagantina ge nang meuli di warung bicih. Pak RT ngedruk-ngedruk senter tuluy sababaraha kali nyobaan dihurung-hurungkeun tapi senter teh tetep bae mugen teu daek hurung. Dik, sidik, obor dibawa teu? Pak RT tumanya ka sidik. Apaanan tadi saur Pak RT nuju di Garut teh obor ulah dicanak. Alon sidik, hai poho dik. Tadi dibawa bae nya obor teh duh. Sugan teh senter moal ngadat kieu atuh da. Dina kayan kitu.
Dadak seor-seor gelebug-gelebug. Angin datang niup menit tarik. Kegelebugan beringa guru tetangkalan paling pating pelenod sora daun kadenge syah ting korosak. Cungungung anjing kadenge babaung mani melewu. Kadenge na tepati jauh. Urang mulang ka gadurona bayu. Aduh uing mak sieun ieu teh. Cek sidik bari beuki page muntang ka Mang Hakim. Tenang dik, ulah sieun ah. Kurangin jeung sora anjing. Tah tapi Mang bulu punuk uing carengkat kabeh Mang. Kadang deui sora anu nyegigik seuri sorana mah di matak kukurayeun. Wah, kunti si gana mah Pak RT. Jang suma anu harita nyarita rada belapap belepep. Ada arapap belepep nyaritana bakatku kedatangan rasa sia. Awas Ardiata kade ulah salogoto ya bisi cilaka sorangan. Cek Pak RT bari culang cile. Di luhur tangkal kadu. Cek sidik bari nunjuk ka luhur tangkal kadu. Kabehan langsung tanggah neuteup ke arah anu ditunjuk ku sidik. Breh kabireungeuh ku kabehan ge. Dina salah sahiji dahan tangkal kadu teh katempo aya hiji cirim. Pukna panjang ngarerwig make papakean bodas panjang keur diuk ucang-ucangan. Kun eta mah Pak. Cek Mang Hakim ngabere gidig. Mang. Hayu urang lumpat teh Mang. Sidik ngenyang leungeun Mang Hakim manehna ti tadi ge geus hayang ngaberebet lumpat. Tapi teu wani pikeun lumpat sesoranganan. Hade ulah lumpat heula. Tenang. Ulah tapi urang teh cilaka ku pamula sorangan. Cek Pak RT bari terus neuteup ka cirim anu harita keur ucang angge. Angin masih nyeor niup sanajan teu pati tarik cara mimiti. Sora anjing babaung ge masih kadenge sanajan teu pati tarik cara tadi. Kayaan di eta tempat teh jadi geuman pisan. Pak RT harita babacaan sakedeung. Kunyam mapatkeun jampe. Tuluy ngalengkah maju makhluk di luhur tangkal kadu masih cicing teu ngayakeun gerakan nanaon. Hayu urang tuluykeun rerambahan bisi jalma anu dituturkeun ku urang kaburu jauh. Cek Pak RT ngajak lempang kanu tiluan. Tapi Pak cantang tuh nu dituturkeun ku urang teh jalma Pak. Bisa jadi makhluk nu ucang-ucangan di luhur tangkal kadu itu tuh. Anu ngahaja meureun ngajirim ngarupa juragan Kosim. Pikeun ngaheureuyan ka urang kabehan. Walon Mang Hakim. Pak RT jadi ngahulang ngadenge kitu teh sirahna tuluy ungut-ungutan laeunan. Bener bisa jadi oge kitu Mang. Keur kitu gaya bag makhluk nu diuk ucang angge di luhur tangkal kadu teh ngagaya bag turun bari nyikikik seuri. Kalayong celek. Makhluk kuntilanak anu taya lian Nyai Centring kumincir nangtung 7 lengkah di hareupeun para ronda. Nyai Centring kumincir anu dibere tugas ku Dewi Makarawati pikeun ngapi ngajaring kasalamtanana Mang Kosim. Harita langsung megatan para ronda ku sabab para ronda teh boga maksud pikeun nunutur Mang Kosim anu harita mawa nog wadal. Kaopat ronda mundur sabora lengkah kabeh ge maruringkak bulu punukna. Komo sidik mah tadi ge geus ngihan maneh calanana jemlong.
Eta mah bener-bener kuntilanak pak tinggal itu sukuna teu napakan taneuh cek Jangsu mah bari beungeutna pias. Tenang Jang, tenang kun uling nu yang hareupan ulun Pak RT katempo teger neger maneh sabenerna mah sabab hatena mah tetep bae ngarasa sieun kusabab saumur nyohon hulu kakarak harita manehna nempo jirim kunti anu bungkul kuntilanak teh nyerengeh nemongkeun sapasang sihungna atuh jajantung para ronda ngageber kawas anu rek cararoplok kesang tis nyorolok masihan awak para ronda. Pak ulah dilayanan Pak mending oge Pak keun engke bae urang adukeun bae jeung Bah Gawok isukan ayeuna mah urang nyelametkeun heula diri we hayu Pak lumpat Pak cek Jangsu mah anu kawanina geus leeh. Mang Hakim jeung Sidik mah ukur ungeuk geus teu bisa cacarita. Pak RT teu ngawalon galaka maju salengkah pok Pak RT ngawanikeun maneh nyarita. Saha anjeun sabenerna? Kunaon anjeun ngaganggu kalembur kami? Ikunti nyerengeh deui nemongkeun sihungna tuluy nyikikik seuri. Awakna lalaunan ngageuleuyeung maju ka arah Pak RT. Sanggeus rada deukeut dua leungeunna ranggah sarta langsung nyekek kana beungna Pak RT. Pak RT teu kaburu ngejat. Kep. Pak RT beheungna tepi ka euleugeug. Panonna burial buncelik dua sukuna jengke sabab kuntilanak teh leuwih luhur da puguh sukuna teu napak kana taneuh. Tapi na Pak RT masih sadar kana purwadaksina gancang manehna maca ayat-ayat suci Al-Quran, ayat kursi, kulhu palak pinas jeung Fatihah. Saterusna niup ka beungeutna kuntilanak. Ya. Kuntilanak ngoceak cekelanana leupas manehna mundur ngajauhan. Pak RT ngusapan beheungna bari ngatur napasna. Ronda anu tiluan jadi kahudang kawanina ningali Pak RT bisa ngalawan si kuntilanak. Ayo, kade kabehan, ayo. Baca ayat kursi Fatihah kulhu palak jeung binas. Sok, nu teu apal maca naon bae nu apal. Baca na sing tarik. Cek Pak RT nitah ka tilu ronda sangkan babacaan. Atuh torolang Pak RT pangheulana maca. Tilu ronda tuluy milu babacaan ditarikeun macana ge. Kayaan di tempat jadi rame ku sora anu babacaan. Kuntilanak karasakeun hawa teh jadi nyongkap panas, beuki lila beuki karasa ngaheab panas. Nganas. Dicentring kumicir mundur deui ngajauhan bari kocak dengek. Pak RT atuh beuki wani manehna gancang maju ngadeuketan ka kuntilanak. Katilu ronda oge nurutan maju bari terus nerolang maca ayat-ayat suci Al-Quran sabisa-bisa. Aduh, ngamun, nganas, kuntilanak ngajerit blesat, awakna ngablesat mumbul jauh ka luhur tuluy ngiles teuing ka mana. Angin teh ngadadak leler, sora anjing babaung oge ngadadak eureun. Pak RT eureun babacaanana. Kayaan jadi haneuteun deui, manehna tanggah nitenan ka langit tapi teu katempo aya kuntilanak kumalayang di Jomantara. Nu tiluan nurutan eureun maca ayat-ayat sucina kabeh culang cileung nitenan kayaan di sakurilingna.
Tuluy netep ke arah tangkal kadu, tapi didinya ge teu katempo aya kuntilanak. Kamana kuntina Pak? Tanya Jang Suma anu geus tetek deui hatena. Teuing, geus mabur meureun. Mabur sigana mah da bieu teu ngabelesat ka luhur tapi tuluy ngaleungit. Palon Pak RT. Kumaha atuh pilambaheun urang ayeuna Pak? Mang Hakim anu tumanya. Ya urang tuluykeun we Mang, urang mariksa ka jalan gede saanu nyaho anu bieu dituturkeun ku urang teh. Memang bener juragan Kosim. Palon Pak RT. Saya nama urang uih bae ka gardu atau napi uih ka bumi masing-masing. Sidik anu harita ngajukeun usul. Sanggeusna leleler tina kasieuna. Udah ebes me ergik. Urang salah ku ronda. Kudu boga rasa tanggung jawab Om. Namun teu pika aya kajadian anu teu dipika hayang ka warga urang. Atawa aya kecelakaan deui nu mawa korban jiwa. Urang teu bakal milu dosa sabab urang teu wani nyegah. Tapi Pak tapi naon di nu jelas caritana. Iya lancingan abdi baseuh Pak. Duh, kumahanya meniti di satu. Mane ngompol dik. Aduh, pantesan tadi teh bau hangseur mani nyelebreng. Sugan teh bau kunti euy. Si horeng mah bau ompol maneh meureunnya. Mang Hakim gancang ngalupaskeun ceklanana. Nya ceklanana leungeun sidik bari nungkup irungna. Aduh, hampura Mang atuh da teu kuat sieun Mang. Heuh kieu we atuh dik lah. Laan teh calana teh dik pake sarung. Ganti ku sarung kan mau sarung. Adawa menang atuh sidik mah balik tapi nyorangan ya ulah ngajak batur. Cek Pak RT. Aduh, abdi uih Pak RT tapi dah hoyong dianterkeun ku Mang Hakim. Mung adik mung. Ya jauhnya sieun kumaha mun di tengah jalan dicegat ku kunti ya. Bisa-bisa urang dicekek ku kunti. Cek Mang Hakim. Atuh sidik ngahulang, bingung ku pilampaheun tapi antuk nama sidik nyarita deui. Uing teu jadi atuh mulangna Pak. Antuk nama sidik teh ngalaanan calanana tuluy make sarungna. Calanana mah digulungkeun diceklan ku leungeun kenca. Kitu lalaki mah kudu wanteran, kudu wanian, hayu urang lempang deui atuh. Pak RT ngahurungkeun senterna berai barasat senter ngadadak kurung deui. Geus kitu mah Pak RT lempang ti heula dituturkeun ku Jang Suma, Mang Hakim jeung Sidik. Tapi kakarake lempang menang sajongjongan. Seor gelebug angin tarik niup deui mani ngaguru. Cungungung anjing babaung deui mani tarik jeung patembalan. Kaopat ronda ngarenjag reuwas lempangna langsung ngarandeg kabeh ge culang cileung. Pak RT sibuk nyorot-nyorotkeun senterna ka tempat-tempat anu harieum jeung paroek. Aduh, sigana kunti teh datang deui Pak. Cek Jang Suma bari ngusapan punukna anu mimiti muringkak deui. Nya pancek uing ge naon mending ge bieu teh urang teh marulang we atunya. Cek sidik bari langsung bae muntang deui ka Mang Hakim tapi ku Mang Hakim dikepeskeun sabab calana basuhna sidik nempel kana leungeunna. Keur kitu kadenge sora blik 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 kawas nu leumpang. Sora lengkah nu berat pisan. Taneuh nu ditincak ku para ronda ge mani karasa ngageter. Korosak, gorobas. Di arah kebon rambutan nu aya di belah kencaeun jalan. Kadenge aya anu gogorobasan, kokorosakan. Atuh kabehan Malik mencerong ka belah kenca bari mundur lelaunan. Katempo ku kabehan pucuk-pucuk tangkal rambutan di tengah kebon arenag tuluy nyararing rai ka sisi.
Aya nu datang Pak. Tuh, aya nu datang di jero kebon. Cek Jang Suma bari rasa sieuna beuki ngalimpudan hatena. Sing tenang, ulah gempur, tenang. Cek Pak RT. Manehna ngarahkeun senterna ka belah kenca tapi ngadadak pret. Senter teh pareum deui bae. Pak RT atuh ngepruk-ngepruk senter bari panonna mah teu leupas nitenan ka arah kebon rambutan. Dina kaayaan kitu ngadadak hiji bayangan ngagejleng di belah kenca, kalayang jeleg. Eta bayangan teh nangtung megatan jejelaneun para rona, atuh kabeh rona ngarenjag reuas sakabeh panon mencrong ka jirim anu harita megatan dina jejelaneun. Si horeng si mana horeng, anu megatan jalan teh saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabeh beureum leungeun kenca nangelek boboko sedangkeun leungeun katuhna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Ini deh, manehna reuaseun sigana teh nya ting ngarenjag ting ngaranjuk kitu. Eleuh. Iya lain jurig, iya mah ibi keur ngider. Sok mending jarajan heula mumpung aya keneh ta awugna. Sareng kukurawuna Pak RT. Jang Suma oge Mang Hakim itu jang sidik keur naon. Bisa saru ngarona teh. Sok marangga jarajan heula nya. Da waktosna ge ka bujang seep ieu. Pohara pamirsa. Si oreng nu norojol teh bisa rewiti. Kuno rojol nabi sarwiti urang cekapkeun heula teh nya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana nu godal bagian ka 32 nya cagah urang teu deun dihaneuleum sieum geus sampeureun. Urang tuna dihanjuang siang geus alaeun urang samper deui ke di bagian anu salajengna. Pamirsa sadayana atur nuhun ka sadayana parantos satya manco satya ngadangkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Mugi sasarengan urang tiasa ngareureuh kana seni dongeng Sunda supados tetep aya, tetep ramai, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda oge waluya manco mania sadaya. Sadayana ki amit wungkur sakedap bade ngabsen sakolebat pamirsa nya. Anu parantos hadir di bagian kamari ka 3 hiji. Aya sahabat aya Sima baru. Opo di Medan sauna hadir hatur nuhun. Teh Marlina ti Sumedang Cimalaka tea. Oge hadir. Kang Ucu Tosin nya satrasna atur nuhun pidoana amin Kang Dede oge nya amin atur nuhun. Manah ti Sumedang anu hadir selalu oge teh Extra Delete anu manco. Aya Maman Sibalaga ti Kuningan Ciremay nya tutugan Gunung Ciremay teh Kang Jaya Sumpena Kang Maman tadi ti Ciremay Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur amin atur nuhun pidoana. Kang Andri Juragan Nasional di Palihan Bogor nya. Ras Kang Hen Philip di Cibiru MS13 Kang Dang Saburnya di Pontianak Kalbar atur nuhun urang Kalbar. Aya Bagus Setiawan di Jatihandap oge Rasyal. Ras Rikmar Firmansyah di Kaltim atur nuhun. Kang Wawan Setiawan hadir manco ki atur nuhun aki sakeluarga sami-sami Teteh Hanitra Barel Calik atur nuhun. User nomor sekian Kang Dudi Suryadi ti Bandung Metro oge hadir Kang Prabu Arjuna Ciamis Kang Agus Sumantri ti Garut Telina Ilmu ti Bandung Teteh Tami Malihah ti Ciamisnya tadi mah ti Banjar Kang Kang Prabu mahnya. Teh Intan Ramadhani oge hatur nuhun hadirna aya Jawara Kopi Sakti di Tasikmalaya Teh Yulina Belia oge nya di Tasik. Teh Siti Rohmah di Bandungna Jang Well hatur nuhun hadirna Siti Lutfiyah Ningsih. Hatur nuhun aya Kang Agus Sopian di Ciwideyna ieu orang Ciwidey asli mah nya. Kang Ade Sukarna di Bandung, Kang aya Teh Asih Setiasih di Purwakarta. Kang Amin Aminuddin oge Teh Yuliani
di Garut sareng ti Cianjur, Kang Rasim Hajim di Purwakarta, Kang Suhyati moga Kang Dede Sulaiman atur nuhun amin pidoana, Kang Asep Suherman di Bekasi amin atur nuhun. Aya teh Yayah Duria Wono Kacang Manco bari ngadepong sauna mangga atur nuhun. Sakitu nu kapihaturakeun namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.